baheula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling. Buat bisa enggak kolot dah. Sok deuk dilincar, diduduh maling sia. Kuari mah lain, batu ribet bae meureun. Urang dikitu-kitu bae ku urang. Baheula mah rapi tah kolot. Eta budak ulah sok didieukeun di meja, gua hutang ge. Kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot, ngah hutang wabeh boga hutang. Di meja, kolot bisa ada itu ya Allah. Sok deuk di meja, budak tadi duduk-dudukeun meja, gede hutang ge. Aju kolotna teu mireng kan, antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya. Watuh, orenganan hutang ka hulu-hulu. Baik, Masya Allah. Tak kolot baheula hebat eta. Ulah sok deuk dilincar, mantak diduduh maling, ulah sok deuk di meja, gede hutang. Ulah sok ngaremeh, mantak pakir. Eta kolot Masya Allah. Baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke. Bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut apa ke cokotan gusia tungtung nama pan kolot orang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesangkeun tah sia sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan sudah lamun saya menang nugelis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan anu caian uyup usia geulis yang mana maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nugelis tilok sok cirikeun gara-gara asal anu daharna rapi pamajikanna gelis. Nah, mantap kita lah orang mulai tikwari, mundahar dan nu rapi. Nah, urut batur ge mun rapi cokot. Oh, keterlaluan tuh. Lah, cak anu dizalim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be, ieu mah kos kieu. Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar dina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege tak ku kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modal nah. Geus nasib aing meureun gos kieu mah sadar pantah. Bagus tukang endog tah. Nasib aing meureun gos kieu geus aing mah sadar bae. Nasib. Lain nasib tah mah siana bae lalawara. Murtad eta. Sing ada urang ngasok ngomong gitu kan. Nasib itu teh lain nasib lalawara. Lamun kieu ulah mamawa nasib. Hei, nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara. Tapi nasib ieu. Tapi kieu mah tah lain nasib, segala siapa lalawara. Tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad. Beda saeutik teh ngagiclek tah. Beda saeutik mah ngagiclek. Mun kieu mah, sia deh. Duh lain malah dagang endog acak-acakan. Meureun teu peupeus ka pabe, angkorak goblok kieu, pamimpin ieu. Rek ngaperesan jalan tolol jasa cakeun. Tuh tungtung nama ka pamimpin bae, Pak. Maksudnya pemimpin lurah, camat, bupati, apa gubernur? Wabe! Jadi jelema keur marah mah kitu, Pak. Gara-gara endog peupus wabe kunya dicarekan. Negara kos pamimpinan cakna ieu. Goblok biasa, tolol biasa. Tapi lah nyadar ieu kos geus nasib ti Allah meureunna lah. Endog beak, modal beak, sepeda potong deh. Geus nasib ti Allah. Bagus apa bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal langsung ge
Ingat tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah. Geus sadar we balik nya dipanggul sapeda geus potong pan. Gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina. Nah, balik deh. Siang caprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib. Tambah lalawara sia bego. Murtad. Lain nasib eta da. Emang aya nu kaluar ti nasib. Mun kieu mah bener lain nasibna mah nasib tapi sia lalawara. Henteu teh mah. Bener tah nasibna memang nasib aing nyadar. Tapi san sia lalawara. Henteu teh mah teu murtad. Tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia. Eta geus murtad. Sia da sia da saeutik mah ngagiclek. Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir. Gusti Allah sia kunaon mah zaid ngalamun bae. Nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing. Ambok. Heuy deuleu Lampung lega Lampung. Medan lega. Sia sempit amat hirup. Henteu lah aing geus eueuh harepan hirup. Emang kabogo aing di bawah batu. Atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe. 1 juta bintang di langit. Satu yang bercahaya. Oh, budak anak bawa Oma Irama kajian kumaha ge. 1 juta bintang di langit, satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua. Atuh sia teh saku macai di ember. Tadi sesakeun kabeh. Henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku badeung ngeus moal kawin aing mah cekean teh geus eueuh deui awewe. Ya Allah, ya si budak. Hei. Aing sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegatah tah frustasi ngaranna. Nah, batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah. Geus aing mah geus teu dideleukeun ku Gusti Allah. Teu diperhatikeun ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega keneh. Sia dikawin jeung monyet gaya ke. Misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya. Sia kunaon ge ya. Ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masya Allah karim setik mangagicrek. Batur mah kawin 5 genep 7. Kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat, 1, 2, 3, 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui, bari geus 50. Itu sia mampu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing bagus sapunna. Ingat kan nasib. Bagus sapunna. Geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah panai nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama. Cak nu saurang. Lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan, teu murtad. Masya Allah. Tadu tak sing hade. Jasa sing hade. Atawa Kristen datang ke orang, Ustaz, ya, saya agamanya Katolik, terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya, saya mau ke dapur dulu nih. Kita murtad tanya nata. Ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran setan. Sulah, ulah diengkekeun deui. Saya kesini mau masuk Islam. Islam, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Islam. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih.
Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Beneran ngisi nggak beneran. Porocot. Beres gegeran kadinya deh. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain. Murtad cenah. Masya Allah dingkekeun. Lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah, murtadnya na sebab ngantepnya na ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah. Awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan. Ceknya nanti kieu, sabar heula nya, sabar heula, geus sagedeung we sabar. Sakira-kira sajam we ke, tungguan heula. Geus murtad. Murah ulah dingke-engke. Ulah dingke-engke langsung bae. Urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana. Sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren. Hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ke guru kula dek asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah secara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek Minggu, Pak. Memang minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal. Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam. Dulur-dulur nama terus Islam. Ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus. Syahadat sorangan enggeus. Wallahu alam tamangke kumaha di akhirat bae. Ya Allah ya Rabbi. Mendakat ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ye nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Ya nyana mata data nak masuk Islam nah, biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah. Susah ya di sia, dagang rugi ya di sia, gering ya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetap urang mah alhamdulillah iman ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok aju sadarna gede jasa ka sadar. Lah sediat beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku Allah mah beuh berak terjadi wali teman.